angin hirup teh naha nyurang dirasa-rasa dapugu aya nu boga emak bapa ajeun di mana. Pak Guru. Bulan. Pak Guru, simpang geus eueuh. Coba pangnyakelkeun. Simpang mah tos eueuh. Oge teh aya ka imah nya Pak Guru. Tapi na dina absenan mah tos eueuh. Oh. Pak Guru, aya alat naon? Eta mah mesin cukur. Si empah ge tadi dicukur botak ku Pak Guru. Waduh, bama eta nu botak teh adi aing. Koe mah ditekean bae. Teteh. Nuhun ya Pak Guru. Mana eta tuyul di talian kusaha? Giliran aing balas dendam. Teteh. Jahat orangnya. Hampura atuh nang jatuh nyaho. Oh oke, geus geura pangbukakeun. Oke kayu. Ayo geura balik. Aduh, tisuk mah kudu gara nyar duit ieu. Bisa neng entim kaburu dikawin ku batur. Assalamualaikum. 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 Salam. Kumaha teh amangan teh bisa teh? Ih, hampura nya Kak. Adik kami na muria. Kami na gede ngantuk. Kita yang mau janji. Aduh, pikarunyan. Teh, kata lah nya. Ih, eta baju rapihkeun. Eta tungguan nya. Yang adanya. Lah ke masakan. Masak sebelah, mana meser? Wah. Ih, nanya ongko. Assalamualaikum. Bang Amen. Iya, itu kene, Mas. Daril. Teh. Pan aceng balik deui. Teh, tunggu mah poe Minggu. Hore. Ya Allah, teh inget ka poe. Assalamualaikum teh Bang Amen. Jika kau bertemu aku begini. Sabodo sering gini-gini. Sakit kerla lieur, nak. Isti rokok beak, kopi tabur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enaon? Bang, nu pangamen. Heula nya.
Ay nanya. Mana suratan? Buka ko yung ah. Wah, harta karun. Nukia ya rezeki anak soleh mah. Kan si Diuk, dengerin nyanyi. Le dayuna damaluna. Gas, gariong. Bring dahar ka dia. Nyaho, aing geus kata lapar. Atuh dak aing ngakanan sanguna ge eueuh deui. Alhamdulillah. Sabah. Boro-boro sebe sangu beak cai beak. Sia eta wadah naon? Wadah duit mah geus gara pangeusiankeun. Oh, ai mamang mah duit mah teu boga. Lah kismin amat mang. Kan isi ieu kalau Kang Aina ka aing bagong. Kayak gitu mah. Mamang rek ngilikan heula ka jero nya. Tungguan. Geleng dah. Masih beredar kuai nga hina dek aing. Bali rasa kuai. Manya aing teh isuk teu meunang duit. Apa orang Selawang itu bogaan duit kitunya? Eta si eta ka mana nya? Tuturkeun bae kitu koe ah. Ti dia ya. Maju 2 langkah. Setengah putaran. Maju 2 langkah.
Iya iya. Eta menang ya harta karun gitu. Rizky mah jadi orang kaya Sindang Wangi. Ih. Lamun harta karun ieu geus dijual, Kahiji aing arek ngawin yang entim. kadua nek nyen imah, katilu nek meuli mobil, Kaopat nyandung. Hahaha. Iya imah aing jeung neng entim. Ya kolam berenang. Iya jeung taman. Iya jeung garasi. Adi eueuh. Ai. Gagal kawin. Oke, angin wesena digigirin imah. Neng entim di mana? Mantas ieu ngusep jeung si Empah. Eta kahetet keur naon? Iya rencana jeung dia di imah urang. Ih, saha meureun nu rumah tangga jeung kahetet. Ih neng, yo ama boga harta karun. Urang bakal beunghar sampai 7 turunan. Coba gara dibuka kami hang nyaho. Ayo geus ka dieu kabehan. Ade kami muka. Ih ulah. Adieu. Terus kadieu lah aing buka.